Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imran Khan nyebutkan Islamfobia timbul kusabab pamimpin muslim gagal ngajelaskeun Islam. Pakistan, Malaysia, sareng Turki ngarencanakeun ngawangun media sorangan pikeun ngabenerkeun kasalahpahaman ngeunaan Islam. Islamfobia ngembang di kulon sabab pamimpin negara-negara muslim teu tiasa ngajelaskeun kabeneran Islam, saur Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Dina ucapan Dina International Institute of Advanced Islam Studies IAIS dinten Salasa sakumaha dikutip The Star Malaysia oge dilaporkeun ku Anadolu Agency. Saur anjeunna teu mampu ngaleungitkeun Islam tina watesan terorisme di kulon nyebabkeun masalah langkung 3 miliar umat Islam di dunia. Anjeunna nyontokeun kajadian anu penting saperti revolusi Iran, reaksi dunia muslim ka buku kontroversial Salman Rushdie The Satanic Verses sareng serangan salapan-salapan salaku momen penting anu ningali kumaha Islamfobia tumbuh di kulon. Numutkeun Imran, revolusi Iran tahun 1878 anu enggeus ngagulingkeun monarki di dinya katingal ku negara-negara kulon janten ancaman pikeun kapentingan aranjeunna. Lianti eta Islamfobia janten parna dina tahun 1888 ku kontroversial dina buku Salman Rushdie anu nyebabkeun ambekna umat Islam ku sabab eusina ngahujat sareng ngahukum panulisna hukuman mati ku Khomeini di Iran. Kuring nganggap hal eta kagagalan salaku kapamimpinan muslim. Aranjeunna kedah ngajelaskeun naha eta penting pisan. Urang kulon gaduh paripola anu benten pisan sareng agama dibandingkeun sareng muslim. Urang kedah ngajelaskeun ka aranjeunna naha buku eta nyebabkeun kami sangsara pisan kusabab urang gagal ngajelaskeun Islam katelah henteu toleran ku dunia kulon, saur Imran. Saur anjeunna sanggeus serangan 11/8 ku Al-Qaeda di Amerika Serikat dina 11 September 2000 hiji, pamimpin muslim kedah kaberatan sabot dunia kulon nyebat serangan-serangan ieu salaku tindakan terorisme Islam. Naon hubungan teroris kalawan urang? Malah nyarios Islam teu aya hubungan sareng eta kalawan ngaleungitkeun Islam tina serangan. Dunia muslim hanjakalna miluan ngagunakeun terminologi kulon sapertos Islam moderat sareng Islam radikal. Islamfobia tumuwuh leuwih ageng sabab negara-negara muslim henteu eureun kalawan nyebatkeun yen Islam sareng terorisme teu aya hubunganana tambah anjeunna. Saur anjeunna teu aya jalmi, contohna anu ngahubungkeun pilot kamikaze Jepang salami Perang Dunia Kadua sareng agama. Sareng teu aya pasualan nalika pemberontakan Sri Lanka macan Tamil ngabunuh tilas Perdana Menteri India Najib Gandhi. Teu aya anu ngaitkeun agama sareng aranjeunna, tapi Islam sareng terorisme dihubungkeun saur anjeunna. Pikeun merangan Islamfobia jeung kasalahpahaman nu nyebar ngeunaan Islam kan ngucapkeun yen Pakistan, Malaysia sareng Turki ngarencanakeun ngabentuk media sorangan. Gagasan pikeun ngabentuk media TV khusus pikeun tujuan ieu munggaran diumumkeun ku Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad dina bulan Desember tahun katukang. Aya anu peryogi mikeun masihan ide ngeunaan kasalahpahaman eta sarta naon saleresna Islam teh. Aya oge propaganda ekstremis anu ngagoda kaum ngora kana ideologi ekstremis. Kusabab kitu urang ngarepkeun kaluarna media anu oge masihan barudak kana pamahaman anu leres ngeunaan Islam, saur Imran anu ayeuna aya di Malaysia pikeun kunjungan damel ti Senin 3 Februari ka Salasa 4 Februari. Mung kitu bae seratan ti sundanews.net. Mugia anjeun tiasa ningali warta kami salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.